Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana mitra kaum dangu tepang di sarang simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu ngalalakonkeun sakur kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang balawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu kaopat karya Kang Rompis II. Lalakon Ratu Jin nyaeta Ratu Arum sareng Nyi Mimi anu ngagaduhan rupi anu sarimbak sehingga tuker peran. Kumaha tah carita anu salajengna ulah kemana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna atanapi anu sanesna. Kanggo anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi asing janten hiburan anu ngarencangan dina satiap aktivitas palawargi sadayana anu nuju nyupiranana, nuju masakna, nuju di padamelanananya, di kantorna, di tempat konveksinanya, bari ngajahit, bari lemur. Sareng ulah hilap di like, oge di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana, sareng ulah hilap di share, dibagikeun nya. Mugi dina zaman kiwari ieu dongeng Sunda tiasa nanjeu deui wasilahna palawargi sadayana nu kersa ngabagikeun ieu dongeng Sunda. Supados teu nyangkulong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon salajengna Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung Nyi Mimi diuk tepati jauh ti Prabu Sanghyang Wisesa sareng Den Nyimas Pohaci. Para punggawa jeung gulang-gulang ngajalajar samagrang ku pakarang. Para senopati katut para pangagung caralik pada ajrih nakranan. Patih Raden Manggala geus kadinya ngan samangsa bade lumebet dihuit ku Prabu Sanghyang Wisesa. Prabu Sanghyang Wisesa lumungsur tina korsina ngersakeun anjeun nepangan ka Raden Manggala. Manggala, ngajak kula megatan anjeun di dieu itu kusabab kula boga perkara anu rek ditanyakeun ka anjeun. Tong ribut bisi kadengieun ku anak kula. Kula teu wani tumanya dihareupeun anak kula. Inggis kasigeng nu balukarna anak kula jengkar deui ti karaton atau bakal rambat ka malena teh hese nyusudang ke tah kitu Manggala. Saur Prabu Sanghyang Wisesa ngadugikeun musababna dugi ka megatan Raden Manggala ulah wara lebet. Kahartos Gusti, mangga bae geura cumarios. Walon Raden Manggala bari rengkuh ka rajana. Kieu Manggala, kula teh kacida helokna lantaran anak kula jadi hawu kawas kere kapoe jadi hideung cik kula hayang apal naon nu geus tumiba ka anak kula. Sajongjonan mah Raden Manggala ngahuleng ngira-ngira ngalelebah kajadian anu tumiba ka Ratu Arum samangsa di alam manusia.
Telila Raden Manggala terus bae ngawakca. Dawu timbalan Gusti. Saperkawis kunaon pakulitan tuang putri janten rada tutung teh. Daya sanes akibat kahebos ku hawa alam manusia. Panterang ku anjeun. Di alam manusia sakitu menterangna mata ngarerab kana salira. Janten mata kana pakulitan. Namun ulah hariwang ku sering na ibak di tirta manik pakulitan tuang putri bakal bodasnya cas lalu nyudei sapertos bihari. Cek Raden Manggala ngeceskeun karajana. Lamun serangenge atawa panompe di alam manusia nu jadi sabab kulit Ratu Arum jadi hawuk atawa hideu. Nepi ka lebah dieu ka harti ku kula. Tapi kunaon anak kula kawas nu linglung loba ngahuleng. Nah eta oge ku sabab kahebos ku alam manusia Manggala. Soca Prabu Sanghyang Wisesa neuteub seukeut ka Raden Manggala. Sanes kahebos ku alam manusia Gusti, namung katepaan sifat manusia. Margi seueur bangsa manusia anu pikun sareng linglung. Aya manusia di damangsa namut eling, tapi pas ditagih ngadadak edan. Atuh eta mah lain pikun atuh atawa linglung Manggala, tapi jeblug mumul mayar. Soca Prabu Sanghyang Wisesa mureleng ka Raden Manggala. Rupina mah kitu panginten Gusti. Namung mugia bae tuang putri teh janten robih pangadatan teuang kelang kawas kapungkur. Kajantenan anu tumiba ka anjeunna minangka panggeuing ka dirina. Margi hiji makhluk sokeuna ku owah gingsir. Teu langgeng dina hiji pamadegan. Tak kitu rupina mah Gusti. Kitu ceuk Raden Manggala. Masihan wewengan kanu janten rajana. Heug Manggala, kacida ka hartina ku diri kula. Ayo, ayeuna mah urang ka jero. Saur Prabu Sanghyang Wisesa. Bari teras bae jengkar kalebet kairing ku Raden Manggala. Saparantos aya di ruhang utama teras bae Prabu Sanghyang Wisesa kedaling lisan. Kula salaku raja di ieu nagara rek mere beja ngeunaan hiji perkara anu kacida pentingna pikeun balarea. Hal ieu geus ditepikeun ku Kapati salaku bebenteng nagara. Nyaeta kula jeung Prameswari rek jengkar ti nagara salila 2 bulan. Kula rek nyubadanan pangangki Raja Wangsa Brahma ti nagara Kandaga. Salila 2 bulan kula indi ti nagara. Kula arek masrahkeun kakawasaan ka anak kula. Tapi kula arek tumanya heula ka anak kula. Sanggup atawa henteuna anak kula dipasrahan kakawasaan ku kula. Ngarah kasaksen ieu mah ku sararea. Sok kumaha Nyai? Ama teh hayang apal jawabanana ayeuna keneh. Kitu kasauran Prabu Sanghyang Wisesa. Ngadugikeun paniatan anjeunna nu bade jengkar ti nagara. Dina saah eta oge Prabu Sanghyang Wisesa tumaros ka putrina nyaeta Ratu Arum. Sanggem henteuna kaserenan kakawasaan ti Ramana. Sakabeh paneuteup tamplok ka Nyi Mimi. Beungeut Nyi Mimi nepi ka euceuy awahing ku Era jeung Kasima. Nyi Mimi ukur ngeluk tungkul, kawas bueuk menang mabuk, bingung kudu kumaha pipetaeun. Dumadakan sakabeh lalakon hirupna samangsa keur dilemur ngalangkangan dina kongkolak panona. Kayaan hirupna anu taya kaboga pinuh katunggaraan. Tapi kiwari manehna jug jeneng jadi anak raja. Sok sanajan pangrasa Nyi Mimi mah asa aya di alam pangimpian. Nyi Mimi sadar sakabeh kajadian anu tumiba ka dirina anging kersana pangeran anu murbeng alam sadaya. Dirina teu weleh menekung kanu agung minang saraya kanu kawasa. Geusan hirupna pinuh ku kabagjaan. Nyi Mimi boga angkeuhan indung bapana oge sarua kawas manehna.
bapana jadi raja, indungna ge sarua jeneng jadi prameswari. Najan teu kaharti kupikir kumaha mimitina, teu kahontal ku akal nu jadi asal muasalna, di pikiran kadon jadi lieur di lelebah nambahan Bang Baluh. Nyi Mimi boga payakinan ieu sakabeh geus jadi guratan hirupna ti nu Maha Kawasa. Akhirna mah Nyi Mimi rek lalahan cumarita nepikeun keur teu hatena. Salah jeung bener kari kumaha engke, Nyi Mimi geus gilig pikir buleud patekadan. Nyi Mimi cengkat, pok bae cumarita sorana ngakeleter tapi atra kadengena. Langkung ti payun nyangakeun semah pangabaktos ka Kanjeng Abah, katut Kanjeng Ambu. Neda si hapunten bile aya kecap anu teu raos, bile aya cariosan anu teu sapagodos, sareng manah mugia ngamaklum. Nyi Mimi eureun heula cumaritana kawas aya nu dipikiran. Sarerea anu araya di dinya ukur silih reret. Kitu deui Prabu Sanghyang Wisesa silih teuteup sareng garwana. Sadayana ngemuka bingung, Nyi Mimi nuluykeun deui cumaritana. Sateu acana ngawaler kasanggeman kapasrahan amanat ti Kanjeng Abah. Langkung ti payun nyangakeun sagala kabodohan diri abdi, sanes bodoh ku pangawarat ti sepuh, sanes oge kirang jejehan ku panggeuing. Namung ramoa rumaos diri wangkelang, ngabaik kana panyarek ngaberung karep kanu kurasa mokaha. Hapunten anu kasuhun, diri abdi tos jedera kana laku ngajahetkeun manah kanu janten sepuh. Sakali deui nedah si hapunten, nyangakeun badan sakujur ambekan sadami, bade dicacak di walang-walang, disiksa dikunyit-kunyit jisim abdi bade tumampi. Bongan lampah sok gagabah, mangga nyangakeun. Kitu pok-pokan Nyi Mimi mangsa harita, kacida pertentangna kawas nu kasandingan. Sarerea nu araya di dinya ukur ngareluk tungkul, ukur nganti pangandika rajana. Den Nyi Mas Pohaci nyaketan ka Nyi Mimi, gabrug ngarangkul banjir citangis. Nyai geulis anak ibu, najan teu dipenta ge ibu geus geus ngahampura, najan wangkelang hese dicarek, ibu toleh ngahampura anak king. Saur Den Nyi Mas Pohaci teras bae ngaguku. Kitu deui Nyi Mimi sarua bedah cimata ngaguku paungku-ungku sareng Den Nyi Mas Pohaci. Prabu Sanghyang Wisesa kalintang kagagasna ngadangu cariosan putrina teh. Anu araya di dinya cari nakdakan, sarua ngangresna ngadenge kekecapan anak rajana. Jauh tina panyangka, Ratu Arum nu kaceluk wangkelang jeung toloheor teh. Tempo namah miboga wiwaha ajen diri. Prabu Sanghyang Wisesa nyaketan kanu paungku-ungku, teras bae cumarios. Geulis anak king anak ama, najan hidup ngabaung basangkal wangkelang kakolot, ama teu weleh ngahampura. Keun nu geus mah moal bisa dibalikan deui, angguran macing jadi panggeuing keur diri hidup. Ngan edas atuh eta bahasana asa tumarumpang teu geunah kadengena. Tong nyebut Kanjeng Abah atuh atawa Kanjeng Ambu, teu pantes, cukup bae ama jeung ibu. Panangan Prabu Sanghyang Wisesa ngusapan rambut Nyi Mimi. Satu tas pada leler, teras bae Prabu Sanghyang Wisesa kedalisan deui. Kasaksi ku balarea, anak kula geus ngaku kana kasalahanana. Kula bunga nu taya papadana. Jadi anak kula teh teu kudu ditalek deui sanggup atawa henteu pikeun narima kakawasaan ti diri kula. Sabab kula boga payakinan lamun anak kula sanggup ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara, salila kula lunta ti nagara. Saur Prabu Sanghyang Wisesa tandesna kerana. Sarerea samiuk ngarasa panuju kana putusan rajana.
Manggala, tahu timbalan Gusti. Walon Raden Manggala beri cedok nyembah. Isukan kula arek masrahkeun tongkat lambang kagungan nagara ke anak kula. Samangsa tongkat geus dicekel ku anak kula. Diwangkit eta kene anak kula kumawasa di ieu nagara. Saur Prabu Sanghyang Wisesa masihan putusan ke Raden Manggala. Tauh timbalan Gusti, pangandika Gusti diestokeun pisang. Tema Raden Manggala kacida ajrihna karajana. Sanggeus rengse tina sagala rupana, para pangagung ninggalkeun karaton. Kitu deui Raden Manggala geus amitan karajana. Ari Nyi Mimi terus bae ka kamarna kairing ku para dayang. Gancangna carita, dina poe isukna Nyi Mimi geus diistrenan ku Prabu Sanghyang Wisesa jadi ratu di nagara Cakrabuana. Tongkat lambang keagungan nagara geus dicekel ku Nyi Mimi. Prabu Sanghyang Wisesa sareng prameswarina teras bae jengkar ti nagara Cakrabuana ngajugjug ka nagara Kandaga. Kacaritakeun deui kayaan Ratu Arum nu keur aya di alam manusia. Najan mineng ngalaman kajadian nu matak helok pikeun dirina. Ratu Arum kacida betahna cicing di alam manusia. Ratu Arum nyobat pisan jeung Nyi Iting. Kamana bae indit Nyi Iting teu boleh milu ngingintil. Itu deui Nyi Iting. Najan loba nu teu kaharti ku pikirna salila babarengan jeung Ratu Arum. Manehna tara loba tatanya sabab Ratu Arum kacida bageurna ka manehna. Pon kitu deui bahkune jeung Amu Esin sok sanajan mineng manggihan perkara nu mahiwal tara ieu jadi pikiran. Pikeun bahkune jeung Amu Esin sagala perkara anu tumiba ka maranehna anging kersana pangeran nu maha kawasa. Nepi ka hiji poe ka imah Amu Esin kadatangan Jang Idoy. Badegana Juragan Tarma tayalian nanyakeun hutang Nyi Mimi nu tacan kabayar tea. Lamun diitung ti mangsa Nyi Mimi nginjem duit ka Juragan Tarma meh jejeg 3 bulan. Jang Idoy nitah ka Nyi Mimi sangkan nepungan Juragan Tarma ka imahna. Harita keneh Ratu Arum init ka imah Juragan Tarma dibarengan ku Nyi Iting. Basa anjog ka imah Juragan Tarma. Uka beneran numungka panto Den Aning. Panon Den Aning muncereng samangsa apal nu datang teh Nyi Mimi. Panona beuki ngapurileng ningali tangtungan Nyi Mimi anu leuwih geulis tibatan manehna. Katambah baju anu dipake ku Nyi Mimi aralus jeung wareuteuh. Beuki bae ngarasa ceuceub ka Nyi Mimi. Rek naon maneh ka disya kebi? Dasar bikang bangkawarah kunyuk nurus tunyung. Itu cek Den Aning. Teu pupugu jug nyarekan ka Nyi Mimi. Pugu bae Ratu Arum guru colohok kusabab teu wawuheun ka Den Aning. Heuh wawuheun mah Nyi Mimi nya. Kadon jempes ya kunyuk. Kapantes jeung rupana kawas jurig jarian. Cek Den Aning deui norowelang. Ratu Arum kahudang nafsuna kusabab teu pupugu jug dicarekan. Dasar bikang cekekeun tetelo. Aing ka diterek nepungan si Tarma. Teu pupugu sia jug nyarekan. Dasar bikang bungauk. Temal Ratu Arum panona muncereng ka Den Aning. Eta si kunyuk raun make jeung susah sisi segala rupa ke bapak aing. Sugan kudu dikieu sia mah. Ngan sakilat Den Aning nampiling beungeut Ratu Arum. Hiuk celepet. Nengeul pisan kana beungeut Ratu Arum. Aduh iya. Den Aning ngoceak, leungeunna asa koper karasa nyanyautan nyak serak kana awak. Beungeut Den Aning muringis nahan ka nyeri, nu karasa ku Den Aning bet kawas nampiling tangkal kai. Di jero aya nu norojol. Tayalian buyayah biangna Den Aning. Kunaon hidup teh Nyai? Cek buyayah bari ngarangkul ka anakna. Den Aning teu nemaalan ukur pupuringisan nahan ka nyeri.
dikumahakeun anak aing si kusia hah panu nepikeun ka kieu. Panon Buyayah burial bunceli ka Ratu Arum. Tanyakeun baik anak sia nini peot. Tema Ratu Arum sarua muncereng ka Buyayah. Panon Buyayah burial buncelik ngadenge caritaan Ratu Arum untuna ti kereket kawas hayang ngerekep. Nyi Iting ukur colohok bari sungutna calawa keuda puguh atuh eta teh dunungannya. Pangbeungharna di salemur ngan untung Juragan Tarma kaburu kadinya. Oh minggeus teu pupugu ngadon ribut di dieu ieu teh. Bawa ka jero si nyaina. Buyayah teu nemala terus bae nuyun Den Aning ka jero imah. Hampura nyai, anak kami mah ka cida goreng adatna. Yap kadari ka jero. Ka jero. Cek Juragan Tarma miheulaan asup ka jero imah dituturkeun ku Ratu Arum jeung Nyi Iting. Sarerea gukek dariuk dina kursi. Ari Juragan Tarma basa melong ka Nyi Mimi teh langsung molotot. Teu nyangka lamun Nyi Mimi teh miboga rupa anu sakitu mencrang herangna. Memang Juragan Tarma pernah ngadenge beja ti pagawena. Lamun Nyi Mimi teh miboga rupa anu kacida geulisna. Tapi kakarek harita Juragan Tarma ningali dina kieuna mah tetela beja ti pagawena teu nyalahan. Tangtungan Nyi Mimi sakitu geulisna jeung gademol. Bade aya pikir saha naon abah teh ngangkir abdi. Sora Ratu Arum ngagebah implengan Juragan Tarma. Jinisna nepi ka ngagurubu. Iya nyai aduh. Juragan Tarma kacirita giwur ngomongna jadi balelol. Ratu Arum ukur nyerengeh seuri kagugu ku polah Juragan Tarma. Ulah nyebut abah tuh. Kami madang ora keneh. Cukup nyebut aang. Nya aang bae nyai. Cek Juragan Tarma suraseuri kawas nu dedes. Nyi Iting nepi ka jebi ngadenge Juragan Tarma hayang disebut aang ku Ratu Arum teh. Ke aang teh anu sok ngaliang teh sanes. Cek Ratu Arum bari mesem. Lain atuh nyai, anu sok ngaliang mah gaang. Pe nyai mah teung teuingeun ka kami ngarekeun gaang. Beungeut Juragan Tarma atra beureum. Janten kumaha ieu teh abah? Ratu Arum tumanya deui. Kieu nyai, ngudag caritaan mangsa harita sawaktu nyai nginjem duit ka kami lamun salila 3 bulan teu bisa mayar sawah bapa nyai arek dijabel. Nepi ka danget ayeuna geus jejeg 3 bulan. Kitu da nyai ya. Nyai taya mayar sumawona munahan mah bisi poho deui. Taya surat kasaluyuanana. Juragan Tarma mikeun surat ka Ratu Arum. Surat gancang dicokot ku Ratu Arum terus bae diilo imeut nakranan. Ku pangawasana Ratu Arum surat dirobah eusina. Janten abah teh bade masihan modal ka abdi 20 talen gitu. Cek Ratu Arum bari mikeun deui surat ka Juragan Tarma. Baru mere modal. Ke. Salah arti nyai, lain abah mere modal 20 talen tapi nyai kudu mayar ka abah 20 talen. Cobi geura aos deui seratna bah. Juragan Tarma macaan di surat kasaluyuan benang manehna. Hantem dibulak-balik eusina teu robah. Eusi surat kasaluyuan netelakeun lamun sajeroning 3 bulan Nyi Mimi teu bisa mayar. Juragan Tarma arek mere modal ka Nyi Mimi 20 talen. Tapi lamun Juragan Tarma teu bisa mere duit ka Nyi Mimi nyaeta 20 talen, utang Nyi Mimi dianggap punah kusabab Juragan Tarma geus sulaya kana janggi. Juragan Tarma hantem ulak malik eta surat tapi eusina teu robah anger kitu keneh.
awahing ku baluweng Juragan Tarma neang badegana nyaeta Jang Idoy pikeun maca eusi surat kasaluyuan tapi eusi surat anger kitu unina. Juragan Tarma nepi ka gigisik kana panona bisi bae salah paningali surat kasaluyuan kadon riset ku hantem digulik sek dibaca dibulak balik. Janten kumaha atuh bah? Cik Ratu Arum nanyakeun di perkara eusi surat. Kek nyai aya nu salah ieu teh sigana mah. Sabab rarasaan mah kami teu nyieun surat eusina ka waskieu. Temal Juragan Tarma bari ngarancet tarangna. Abdi mah teu apal bah. Margi abah nu ngadamelna apanan. Teras aya tawisan abah sareng abdi. Pokna Ratu Arum panona mencerong ka Juragan Tarma nuka ciri ngemuka bingung. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui insyaallah urang lajeng dina video anu sanesna. Cag urang tuna dihanyuang siang urang teu neun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.